Tah Abah bade menjelajah ka Gunung Palintang. Abah dimulai tah ka wargi-wargi ka dulur-dulur pami hayang terang Gunung Palintang ieu tuh tinggal jalanna katingali ku Abah. Tah tinggalan. Tah Abah mulai rek video ka wargi-wargi ka dulur Abah rek ngucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah Abah ayeuna turun tina motor bari butut-butut ke motorna ka gunung ieu Abah rek ngajalajah rek petualangan ka Gunung Palintang. Tah ieu wargi-wargi anu sebutkeun Gunung Palintang teh anu katsida luhurna ti handap keneh ge aduh tanyakan anu panjang tur rongkewang anu ngahubungkeun antara Palintang Lembang teh anu ngahubungkeun ka kota Lembang teh ka tempat wisatawan teh. Tah ayeuna mah Abah teh aya ngatok-atokan rek nemongkeun pemandangan nu aya di Gunung Palintang. Ai sugan teh Abah mah da teu disurti ti tadina, teu disawang ti anggalna. Tingali Gunung Palintang anu ngapentang teh tingali luhur. Tah lamun sesar Gunung Palintang nu kauhugan teh pasti kota Jumberung. Tah ayeuna mah kuadran tanah ararawis, gunung-gunung ge diareusian euna mah rumah pemukiman. Tah ayeuna tanah perhutani teh mulai di tanaman kopi. Abah ayeuna mah kopi teh berharga. Abah geus dikemas dijadikeun minuman. Tah ka wargi-wargi ka dulur-dulur amun hayang apal ke tebing Palintang teh ieu tuh wah tuh tingali meni ngalongkewang tebingna ge katingali pisan ku Abah. Tuh tingali luhur ngan Abah mah da ka luhur mah sieun ti posewan. Abah mah ningali di pinggir jalan jalanna ge ngapentang batu bungkuk duka aya pemukiman duka teh aya da teh seueur motor ngalewat ka dieu. Nah Abah bari batu Abah geus sepuh oge Abah mah dinikmati we disyukuri tuh ingetkeun ka cape Abah teh keur berjuang hayang atok-atokan menjelajah petualangan ka gunung teh. Abah teh hayang gaduh motor sae motor eta mah aduh ieu ge hampir-hampiran mogok. Aduh ka wargi-wargi ka dulur-dulur upami hayang terang video Abah Amang Tajudin ngaranna Amang Tajudin. Tah Amang Tajudin buka ulah poho sok tinggal pemandanganna tinggalan pemandanganna meni ararindah mata gantung tingalieun. Matak betah nu ningal sok sawaktos-waktos ka wargi-wargi amun hoyong apa Gunung Palintang. Abah oge ingetkeun ka cape tangis geus kolot ge Abah mah hayang ngajalajah we. Sambil konten Abah teh ka wargi-wargi pami hoyong apa Amang Tajudin ayeuna aya di Gunung Palintang. Tah kan sok maleserno di ujung berung. Tah ieu Abah Tajudin teh Amang Tajudin anu lampar atok-atokan ka gunung tinggalan. Tah geuni caina teh di dieu matak gede jasana Gunung Palintang mah gede jasana. Ieu ge aya nu mogok ya aduh jeung mobil alit meni macet Abah ge hampir-hampiran teu nepi ka dieu teh. Aduh tinggalan ku wargi-wargi ku dulur-dulur tuh ya ka ditu tingali wargi dulur anu saterus ka Abah tongkon. Tah ayeuna aya motor tuh tinggalan wargi-wargi. Karena ge pagali sepatu mata apa di sepatu wah namun di sepatu mah kacugak beunang tinggalan. Tah lamun angge dilestarikeun bisa jadi tempat teman wisata. Tah ka wargi-wargi aluluh Abah teh aya di Gunung Palintang umargi situ Abah teh capek rek ditutup wae wabillahi taufik wal hidayah wal hinayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.